rumah susuhanan. Lagi celah. Goblok. Ini sabun teh. Rekan juga kabela Punten, Bi, anjuk. Rek anjuk sabun teh, Bi. Zaman nu kamari ge can dibayar nganjuk wae. Kaum kewet tuh bayar panen. Heuya tuh kewe suka bayar. Nya tadi teh teh boga ide. Tadi pas ke warung bela teh ningali buah manganyum leubet ngajakan si Kosim babadog Sim Kosim kamana nya wah nih coba nah dipipir sugana aya goblok teh ya suruh atawa batu begitu asas teuing anjing teh nya anjing teh gila pabaca kasauri kita segala kesarangan yang geus dilani ka dituna nya ca aing geus Kosim teh di dieu euy ku aing kan jailan di sana ku aing goblok teh saha ieu asa wau ieu cenah teh euy wah baban si otong ieu mah awas ya otong ku aing beunang dibaban si ulu sia deui mah makanya itu mah jelema main tukang bobok tukang tarau kan teh tukang bobokan androk mah muter jadi Sim, ning cat teh di dieu pantesan bae dicangka imah eueuh. tong ka deui ya gorengannya wae geus deukeut cek wae dibabat si huluna Duh kebenaran keur satrik ieu teh rokok tong tah dahar da menang keke menang meuli dia di indung urang kieu sih urang teh picaretaeun ka maneh tadi urang ka warung meuli sabun colek kalewat teh mah Mang Anjum loba buahna leubet teh bakal ngeunah imah si Asim. Wah, ya wah bakal rek aing teh rek ajak babadognya. Nah si apal Sim geus miheulaan maneh mah Pikiran sia mah kan babadog wae. Heuh, ayo atuh, wae ke baju heula. Ayo atuh. Oh, bikin heula atuh, cenah ke urang cekek. Tapi kira ada orang bukan cerita ke mana? Cerita naon atuh Sok pieu keula, sok pieu keula. Ek naon cerita Sok naon. pieu keula we. Woi, kayaknya ke mana tong? Ieu teh cenah siain. Lain cenah urang mah tadi eta mah Citajong di ditu cenah urang mah. Urang apa? Soalnya ieu menang mau kurang di masjid. Lain urang mah tadi kan cenah urang tadi jadi tadi gitu geus. Sok udah bohong, mana mah letik-letik. Umal teh nya. Saya kaku mah. Iya naon tah siapa tuh ieu naon? Gua tuh bener kan urang ngaku atuh. Oh si hayu ngiro ku aing sia Mana apa? Kuai kelolok teh sia kuai geningan Allah teh balong mangajung nage mendingan bawa ka balong si Japra. Sia kuai balong si Japra sedaya
Ah, saya itu. Atau anjing enggak juga apa. Goblok teh sia ku ayo panggil di babar sia goblok. Asia goblok ku ayo mana Asia. Goblok ke saung sia. Tidak ke saung sia. Enggak satu ngesim atuh ge sim aya nama sim nang. Ah, saya kabarnya saya lupa tah. Kan aing teh nyata teh rek babadog teh ani. Heueuh nya. Urang teh poho deui. Heeh aya nama orang-orang kulin ka kebon Mang Anjum sugana barudak di ditu. Hayu atuh. Hayu. Oh, si ai kumaha ayeuna? Itu aya nama Kurawe tuh orang pacan teh heula aya nama lah. Sok. Hayu. Enak kumaha? Nang kebon Mang Anjum sugana barudak aya. Ya beguk teh nyambutna. Sia dah hese atuh bagong. Sok ieu kumaha cobaan dia ku aing. Anjing ngiling gak kok aing goblok ah. Aing kena kieu patut anjing hese euy. Sama aing teh. Cenah lu. Ini jelema acan Bur anjing ketiluan lah mere beunang. Tok. Anjing. Anjing hese tuh aing goblok teh. Udah bisa gimana? Aduh, Mana dia? Bantu goblok ada Aduh, mana? Aya mana? Nah, klik baik. Wah, dina buah kating euy. Siga nama euy tangkalan campean ku si Anjum anjing. Kene itu we tuh. Ayam gedang kene orang ala. Jangan ada aja. Heeh. Lumayan dijual mah. Ayo. Nek itu yuk, mendingan itu sampur rambut kelimaan bakal. Campur lah we. Itu. Yuk. Iyalah. Ayo we, campur we lah. Rata. Itu gedang teh naon? Rata bener. Anjing kita masih kasih sarkan juga teh, temu goblok anjing yo.
ada saya si anjing lobok tah. Anjing barang euy. Berang euy, coba euy. Sararek kecil. Berapa ya norek madok tengah poe kieu? Cing ku aing deuleu ah. Wah, benar si goblok teh. Woi, Anjing eta saha euy? Masa saya eta mah susah kanjung euy. Anjung anjing. Oh, balik nih itu pun. goblok sia. Ku aing deuleukeun sia lamun misalkeun ka deuleu ka imah aing. Ku aing dipacu sia. Aing geus nyawa hiji-hijina ta manusia.